Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa napangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun jimat panglaris bagian ke-18-nya ye karya Ibu Enok. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Sapanjang jalan oding terus wae ngaregepkeun Nyi Oning. Kanteponna ayeuna mah Nyi Oning bungah teu jiga samemeh paamprok jeung si Aki boa-boa meureun kitu. Kunaon si Nyai teh nya? Banyak Nyi Oning tos ngalayanan si Aki. Basa tadi duduaan di jero imah. Asa moal mungkin kituna. Badaringung pikirna si Oding geus teu puguh rasa timburu jeung penasaran ngahiji dina pikiran reg ojek nu ditumpakan ku Nyi Oning eureun meh bareng anu ditumpakan ku salakina terus bae Oding mayar sabari tumanya angkot ka mana nu rek ke terminal. Tukang ojek terus nunjuk wae anu tulisan terminal. Oding unggut nganuhunkeun sanggeus kitu mah ngaleng wae Nyi Oning blus duanana asup kana angkot. Nya gukgek dariuk dipangeun supir di jero angkot masih kene sepi. Ukur aya duaan nu diuk di hareupeun Oding. Oding terus nanya ka Nyi Oning, Nyai, maneh teh kunaon atuh? Diukna teu geunah cicing, bujur maneh bisulan kitu. Ari akang kagabah teuing sia teh, kuring disebut bisulan. Nya naha atuh diuk teh elek kesekeng bae, umpat impet nu jiga rek busiat Nyai. Ari akang kabina-bina teuing ngomong teh. Kuring mah teu make eta Kang, ceuk Nyi Oning kituna ngaharewos kana ceuli salaki. Naon? Maneh teu dicalana Nyai? Brug panto mobil nu hareup aya nu nutup. Lewas dikieuna harita ngadenge pamajikanna teu make calana. Tong gandeng atuh akang ieu. Sok aya wae Nyi Oning kituna gancang nungkupan sungut salaki. Curugna diantelkeun kana bibirna sabari monyong wae nitah salakina cicing. Ulah loba teuing omong. Nya barang ngareret ka saeusi mobil ngadenge Oding ngagorowok ka majikanna tadi calana cenah eta panumpang jeung supirna nyileuk kabeh ka Nyi Oning harita. Oding mah molohok kituna beureum beungeut enuh era ditempo kabeh nu aya di jero mobil. Nambok naon sia teh kehed ceuk si Oding kituna sesentak diuk digigireun Nyi Oning. Anu sesentak malikeun awakna ka tukang. Nya Oding ngareret ka penumpang sejen anu direret api-api teu ngadengekeun aya nu api-api nyoh HP.
aya nutupan bangetna nahan seri aya nu imut ka oding terus ngareret ka Nyi Oning. Nah ari mana teh Nyai lalawara teuing sarning apan urang tadi indit jauh piraku teu make calana bawa calana katinggalkeun meureun di mana si Aki. Ayo ngaku siah teh kumaha ku si Aki. Ih ari akang menggeus atuh Kang untung akang ngomongkeun eta era ku batur tembalna kitu bari rutret ka jalan. Heeh calana bisa katinggalkeun nya kumaha caritana jika dina dongeng wae ye teh teu katinggalkeun ieu eta teh dendogkeun ku akang eutuh. Nya Oning ngadengi kituna terus kupar kapar kana pesak calana anu aya camenggol dina pesakna. Oh iya Nyai anya bener. Aya wae caritakeun nya mun geus nepi omat ulah aya anu disumput salindungkeun Nyai. Anya Kang nya kituna bari molotot Nyi Oning. Teka catur angkot geus nepi ka terminal penumpang turun saurang kitu deui Nyi Oning. Saenggeus mayar kap nyekelan oding bisi lempangna nareleng ka mana karep tempat tempo macaan tulisan dina mobil bus. Nitenan hiji-hiji bus kasampak aya jurusan nu ka kota nu rek dituju. Ieu Neng Nyai mobilna hayu atuh hayu. Blus duanana naik kana mobil bus gugek dariuk dina bangku 2 harita. Sok ayeuna mah maneh tos dikumaha ku si Aki teh euy. Nah sapiraku geuning aki-aki teh. Enta dikumaha da Kang. Piraku eta make teu make calana sagala. Kumaha ieu teh? Nya ukur dititah ngalaan wungkul da Kang. Kumaha atuh caritakeun. Akang mah hari tadi basa di ditu geus satuju wae cenah kana syarat-syaratna. Nah ayeuna kalah timburu akang teh. Saha nu nitah maneh? Saha? Kudu ngalayanan aki-aki 7 mulut mah sarning. Ih ari akang samemeh kaluar ti jero imah. Naha emut teu kakuring teh emut. Nah kitu mah aing teh inget sote yeuh ngabejakeun ka maneh. Lamun aki-aki rek ngadabah ka maneh teh yeuh ngagorobok bae. Da aing teh aya di luar sarning. Piraku we teu ngarti-ngarti geus dipapagahan ti barang di imah oge. Imah si Asep sarua. Keheul aing keheul. Ae sugan dititah daek wae ngalayanan ku si Aki. Nu penting mah usaha urang hasil teu Kang. Heuheuy. Sia mah hayang ongkoh meureunan heesnya jeung aki-aki teh hayang. Idih eta congor teh meuni kitu geuningan. Dah henteu ieu atuh. Kuring diheesan ku aki-aki teh henteu. Ukur dipenta calana wungkul tadi teh yeuh. Cek Nyi Oning entres nyaritakeun naon nu sabenerna kajadian basa aki-aki jeung manehna. Pok harita Nyi Oning mungkas caritaan. Nah tah jadi kitu Kang ieu. Jadi kitu. Jadi kitu nya. Sugan teh maneh daek ngalayanan aki-aki. Matak ieu ulah waka ambek heula atunya. Nanaon teh ongkoh cenah nyanggupan kana syarat-syaratna. Ari pamajikan daek nuturkeun kalah timburu geuningan tepuguh ieu
tepugu salaki teh cek Nyi Oning utuk gendeng sorangan kala salakina harita. Aya wae geus atulah geus. Ari nu diajak ngawangkona cenah kalahkah ngaguher wae. Sakang aing diajak ngobrol kalahkah molor. Kuring ge sarua tunduh sanggeus kitu mah Nyi Oning ge milu sare. Gancangna carita mobil bus geus nepi ka terminal. Oding jeung Oning turun nepi ka kota nu dituju. Saenggeus sareupna kolot harita. Nyi Oning terus lempang muru ka warung. Sapanjang jalan Oding kituna rurat reret kana astana. Nitenan hiji-hiji pakuburan nu aya di dinya sugan cenah nu aya masih keneh seger. Barang keur lempang kasampak aya rombongan nu karek luar ti astana. Oding panasaran pok tumanya kahiji rombongan harita. Kang punten nya aya naon ieu teh? Biasa Kang aya nu ngantunkeun bieu teh. Innalillahi cek Oding dina jero hatena mah bungah. Ngadenge aya nu maot kitu teh. Asa manggih gorowong. Lumayan yeuh. Pasti yeuh. Geus peuting pasti dikurebkeun. Lumayan yeuh. Nya Kang wangi nembe dikurebkeun ieu teh. Mohon tadi teh ngantosan Bapa heula da ka kota abdi teh. Nya teu naon Kang. Ari nu ngantunkeunna saha kitu? Eta budak umur 7 tahun dipalastra ku bapa terena duh. Abong dina dongeng meureun nya. Astagfirullah. Nah bisa kitu Kang. Duh Kang ngadengena mah timburu ta teh. Enya tadi namah pasea we jeung pamajikan. Adik kitu budakna dipepeus keuyangna karunya. Eta nu malastrana ayeuna kumaha? Atos dicanda ku polisi. Pamajikanna ayeuna di rumah sakit. Eta oge cidera leungeunna soe ku pestro. Astagfirullahaladzim. Meni sararieun kitu ngadengena oge ieu. Cek Nyi Oning sabari beri gidig harita. Tah Nyi maneh ge ulah kitunya. Rek nyeun tingkah kitu paur akang mah. Naon ieu bisi naon? Nya sieun maneh akang erek disurilam ku abdi. Aya wae maneh mah. Lain kitu ari akang mah. Nyarek tega kitu ka akang kitu. Tega wae akangna bongana. Komo lamun ningali akang jeung awewe sejen mah pasti ku nyai teh disurilam ieu. Luasan teuing atuh nyai. Ulah akang mah boborah kanu lain. Pan ka nyai oge can bisa nyugemakeun. Can bisa. Geus we atuh nya. Nyai kieu wae nya. Ke tungguan heula. Cek Oding kituna ngagorowok baring udag Nyi Oning. Saanggeus nepi ka warung gancang duanana gura-giru nutupkeun deui panto. Kituna bisi aya nu nempokeun. Nyi Oning gawel kana anduk nu nyampai dina paku. Nya rek ka mana Nyai? Rek ka kamar mandi atuh, rek mandi. Teu geunah kieu geuning rareged. Geus peuting atuh, geus peuting deui.
Sagala mandi barina oge bisi rematik ieu. Nyar-nyar wae pipanyakitan wae pamajikan teh. Kadiekeun anggur mah si kopi heula tuh. Mending keneh ngopi wae. Nya atuh nya. Cek Nyi Oning gancang naheur cai. Nah ari akang moal mandi kitu. Lah mandi teuing lah geus peuting kieu mah. Aya tugas pugu akang teh. Ucing oge teu mandi lumpat tarikna komo ieu akang. Ih teu sudi teuing ngekepana oge bau hasem akang. Mani kitu Nyai. Barina oge saha nu hayang dikekepan. Akang mah rek ka astana ieu teh. Ka astana arek naon ka astana tengah peuting kieu atuh. Barina oge teu sieun kitu. Pan aya bieu aya nu anyar maot. Matak eta yeuh. Akang rek mapaikeun ka astana. Apan rek deusian kanjut kunang ti si Aki lain Nyai. Ae nya Kang nya. Poho deui nyajug atuh. Yeuh heula ngopi heula ketang yeuh. Cek Nyi Oning sabari nyicikeun cai panas kana gelas eusi kopi. Kitu bener kasalaki teh duh. Nuhun pisan Nyai kopina duh. Jeung hati-hati nya Nyai. Bisi aya nu noong. Jaba aya nu maso teh. Resep kanu noong nya. Nya njug wae ka ditu. Terus bae Nyi Oning kaluar ti warung rek ka kamar mandi cenah lempang lewat warung. Meneran si Sudin aya keur diuk jeung batur. Oding. Bade ka mana ieu teh? Penting-penting mawanduk. Bade ka cai Kang Sudin. Kunaon geuningan wayah kieu kade ka cai. Nya, naha warung teh tutup wae sapoe ieu teh. Nya atos di mana Nyai? Atos nya Kang nya. Bisi kabujeng peuting manten ieu sieun engke. Nya. Nya kitu mah Nyi Oning lempang ngagedig terus ka kamar mandi taya curiga. Si Sudin terus ngobrol jeung baturna tepati lila geus salse mandi. Balik deui ka warung. Si Sudin kasampak keur meresan warung rek tutup. Atos Neng, atos Kang. Cinarieun sore keneh tos tutup warung teh. Nyalah da cara pe bade sare sore-sore we geus tunduh ieu teh. Mohon Kang, wilujeng lalason nya. Mohon Nyai. Nya geus kitu mah Nyi Oning lempang umat imut teu salah denge meureun Sudin teh nyebut Nyai ka manehna. Asa bungah ngadengena barang nepi ka warung kasampak salaki geus ganti baju. Make jaket pulas hideung jeung topi hideung calana panjang. Akang rek ka mana ieu? Make hideung kabeh baju teh. Nah, ari maneh Nyai? Geus nanya deui. Apan di bejaan rek ka astana. Lamun make baju bodas bisi disangka jurig atuh ku batur. Komo pulas anu sejen mah bisi aya nu nempo. Ari hideung babari nyumputna. Komo kanyahoan batur mah. Kitu nya Kang nya. Kumaha kaayaan di luar Nyai? Kumaha atuh Kang? Kitu-kitu bae da. Ari maneh maksudna teh aya jelema eueuh nu liwat. Eta kumaha warung si Sudin muka keneh atawa tutup Nyai? Tadi mah sepi Kang. Taya sasaha. Kang Sudin ge tos nutupan warungna geus tunduh cenah. Alus kesempatan alus ya. Manggeus atunya Nyai rek miang wae akang teh ka astana. Dungakeun we sing salamet. Teu kanyahoan ku batur. Nya sing hati-hati Kang.
Hanya kahade kunci panto di jero lamun aya nu kentrok ulah dibukanya gitu komo ku wawani ngasupkeun lalaki sejen bisi dicekek ku uing cek si Sudin sabari ngantelkeun curug kana beheungna. Ih ari akang sok nyingsieunan wae akang mah nya moal atuh menggeus atuh rek indit ka astananya. Sanggeus amitan kitu Nyi Oning gancang si Oding mah keluar ti jero lempang kituna tempat tempo bisi aya nu nempokeun Oding lempang ka astana bareng di jalan teu sengaja paamprok jeung Uned harita. Oding mane Ned are ka mana mane teh euy peting-peting kieu are kahasup maksudna teh kahareup mane tos di mana ya teh Ned tos di warung maliun teu kuat hayang udud yeuh untung we aya nu buka nya wing gerek meuli udud heula tuh kahareup. Aham warung mane teh nutup bae atuh Ding euy. Henteu karek ayeuna wae sapoe uing jeung pamajikan tos nyaba heula tadi teh. Tos nyaba ka mana Ding euy? Ka dulur pamajikan. Di mana? Si Oding boga dulur jauh kitu euy. Aya mamangna aya aya cenah mempeng di dieu pedah wae ari ngahaja ulin mah kumaha atuh ongkosna mahal. Heueuh atuh ari aya keneh mah syukur nyaba ulah nyoledar teuing. Nya kitu nya geus heula tuh. Heueuh urangna ge rek kabedeng yeuh geus tunduh ongko maneh rek. Nya tuh leleson ka ditu di bedeng. Sanggeus papisah kitu mah Oding gancang neruskeun lempang. Eueuh rasa kasieun jeung keung asup ka astana sanajan sora manuk bueuk disada tarik tapi paniatan teh ngelehkeun sagala kasieun bari ucar acor lampu batre Oding neangan kuburan anyar. Rada beda asup ka tengah imah tengah astana mah kasampak taneuh kuburan anu anyar keneh pinuh ku kembang sataman harita tah geuning kapanggih kuburanna kituna bari gura-giru lempang ka kuburan masih keneh anyar hauk taneuh kuburan diasupkeun kana kanyut kunang nya barang kerjongjon kitu ngadadak angin ngahiliwir nyelesep kana tulang seor sora daun samoja ketebak angin kikik aya sora nyinyi kikik harita bulu punduk ngadadak mu ringkak. Naon sia teh euy nempokeun ka aing teh aya naon? Kituna wanikeun maneh nyarekan awewe nu unteng ucang angge dina tangkal caringin. Mang naha imah teh diruksak mang ngadadak aya sora digigir si Oding harita. Cilek Oding nyilek maneh teh jurig lain euy. Namun jurig mah tong ngaganggu sia. Ulah dibawa taneuh kuburan kami teh mang. Ari si laing kaditu sia lesotkeun suku aing euy. Kunaon mimilu sia jeung aing? Cek si Oding kituna hayang bisa lesot silah. Lesot sukuna totojal wae kana taneuh. Gelebar awewe ukur nyengserikeun wae di luhureun sirah Oding. Gap Oding gancang nyekel kana baju bodas atuh awewe teh
anu make baju bodas keberatan rek hiber kaluhur. Anjing goblok sia, naha kalah muntang karena baju aing. Porosot jurig awewe muragen si Oding. Kituna beki pageh nangkod dihandap gelebar kaditu, gelebar kadieu. Antukna si Oding dibawa muteran ke astana. Bari jurig teh ngandeng nyikikik teuing cerik teuing seuri. Tapi si Oding mah mun tetep muntang teu daek lesot. Hei manusia kunyuk, naha sia kalakah nyapekeun aing sia, haling sia turun koplok turun, aing mama turun dolo euy. Lamun sia teu turut ka aing kudu nurut sia, hayang naon sia teh ti aing. Hayang beunghar aing teh jurig, hayang beunghar euy. Ngan waktosna seep cenah. Aduh. Mohon waktosna kabujak seep. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka 18-nya. Mangking ce ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah